Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Fajar Agustin di kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sabaraha minggu katukang daerah Balai Endah Kabupaten Bandung kaeunaan rupi-rupi musibah. Salah saedina modalna cai walungan Citarum dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1.536 imah untuk pembangunan sekolah jeung pamerintahan kaum kakacewangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kocoran anu ngabuharkeun cai jadi ngambang ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun mereka ngumpulkeun warga keur sumbanggeun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.